Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa tepang deui sareng Mang Ino dina carita Sunda Liwung Teh Yeni bagan ke-18. Ulah hila pangrojongna like sareng subscribe na pamirsa. Nu tos subscribe hatur nuhun. Liwung Teh Yeni bagan ke-18 sumangga nyanggakeun. Teu kanyahoan ti mana datangna angin lilinduan ngahantem ngabuleun awak Sri. Dialungkeun dipangpengkeun sakarepna seor wus wus belesat. Allahu Akbar sering ngocak mangsa ngoleang tetempoan ting buricak grep bray hate ngalinyap pangacian teu puguh pangeuntepan. Hadena batin Sri tetep muntang kanu maha kagungan. Blug awakna neundeut tambah rarasaan dihanca bajra. Pasiksa badan karasa nyaroplok tulang lir lelesotan tina sakabe sandi. Liwung Teh Yeni bagan ke-18. Ulah hila pamirsa pangrojongna like sareng subscribe. Anu tos subscribe hatur nuhun. Sumangga urang lajengkeun deui. Allah cerit batin Sri megatan baluas. Ditembalan sora nuting cikiki kawas murulingan dirina. Dilelewa kumang pirang-pirang sora makhluk tanpa rupa. Nyai ieu emak hik duh sora ngalengis kanyeri nandangan perih taya hinggana sumambat leda pitulung. Mak di mana nyaan emak Sri teh eleh nyorowok mapakan sora nu ngagentraan hegakna ambekan ngabebenah rasa nu tagiwu. Liwung Teh Yeni bagan ke-18. Ulah hila pamirsa pangrojongna like sareng subscribe na. Nu tos subscribe hatur nuhun. Sumangga urang lajengkeun deui. Ngumpulkeun pangaciana negrakeun diri sangkan kahudang kawani. Larang lorong puguh wae mongkleng buta Raden. Ya Allah Gusti, nah di mana ieu? Nyeketkeun pangrungu sugan bae bisa apal aya di mana. Jung nangtung ngaringkang sakaparan-paran dampal napak nakikisik ingetana mimiti ngulisik. Pikir mateng kasabaraha waktu katukang nalika nempo buah ati ngabebengkang gogoaran luhur karang. Hate Sri ngalenyap. Liwung Teh Yeni bagan ke-18. Ulah hila pangrojongna pamirsa like sareng subscribe na. Nu tos subscribe hatur nuhun. Sumangga urang lajengkeun deui. Dua klik sugan bae aya sorot cahaya manceran banget ku hayang sidik kana kayaan. Pikir manteng kasababaraha waktu katukang nalika nempo buah ati ngabebengkang gogoaran luhur karang. Hate Sri ngalenyap kasep ieu ibu kaanteur ku hate. Sri semambat ngagentraan anakna. Barasat tatit blesap. Kingkilaban ditungtung paningal. Bray sorot satitik nyangan sakedapan sagara ngadadak motah. Bayu bajra ngulinkeun ombakna. Liwung Teh Yeni bagan ke-18. Ulah hila pamirsa like sareng subscribe na. Nu tos subscribe hatur nuhun.
Sumangga urang lajengkeun deui. Bau sagara marengan keungna samoja nyambung deui. Goar sora orok mapakan aweuhan sagara. Lir mertelakeun yen jirimna teu jauh ti dinya. Urang lajengkeun deui pamirsa. Awak Sri ngajarig-jeg nahan seahna angin. Mukena udar ucutan dirorodan pangawasa sang bayu. Hahaha, sora silung nobros kekendangan pengrungu geus datang deui. Sri nungkup ceuli ku dampal pananganna. Astagfirullahaladzim. Sri cingogo nahan sekeutna sora. Liwung teh yeni bagan ke-18. Ulahila pamirsa like sareng subscribe na. Nu tos subscribe hatur nuhun. Sumangga urang lajengkeun deui. Bulan pias nembongan najan sapasi. Ombak ngusap mumuncangan kawas ngahaja. Jaja pangbagya nelek kaayaan sugan bae tempat nukung si di anjangan. Red kabelah kaler samar katempo ngajegirna karang pamujaan. Hate Sri ngagebeg kawas katumbrag motahna ombak. Sora orok ngagear Sri lumpat muru karang pamujaan miharep buah ati nyampak di dinya. Liwung teh yeni bagan ke-18. Ulahila pamirsa like sareng subscribe na. Tur nuhun atau nutos subscribe. Sumangga urang lajengkeun deui. Kasep ya ibu su Nyai tulungan emak. Sri Malik muru ka lebah eta sora. Hahaha, sora nu seuri patembalan ti papat madhab. Kakeung datang ngarungrum Sri nu sosorangan. Ya Allah, aya naon atuh ieu teh Gusti? Jep sakedapan. Sada kirincing kadenge, sada talapo kuda ngecaprak luhur cai. Sri ngareret ka lebah datang nasora. Galindeng tahlil ngalagu jero dada. Sora ngahiem manjang awor jeung aweuh nasagara. Paneuteub beukis ceukeut ngawaskeun kajauhana. Liwung teh yeni bagan ke-18. Ulahila pamirsa pangrojongna like sareng subscribe na. Nu tos subscribe hatur nuhun. Sumangga urang lajengkeun deui. Jungkiringna kuda gagah melesat lucat kawas di jero sagara. Lumpat napak sancang muru dirina. Sri undur nahan sorajeng karuwas nuka cida. Liwung teh yeni bagan ke-18. Ulahila pamirsa like sareng subscribe na. Nu tos subscribe hatur nuhun. Sumangga urang lajengkeun deui. Jirim kuda bege atra sorot panon hurung lir seuneu durukan. Huluna teu eureud unggut-unggutan. Susuri ngagebay nengah pingping lir buuk putri. Sorot kuda merek kila-kila tunggara. Nyata pikeun sahabae nu nempona. Kudu ngaradeg rada anggang aduh hareupan jeung Sri. Nyai ieu emah geulis. Sri loncat ka gigir mangsa harewos nempos semu haros hos.
Madarmi emak kunaon bet kieu, sering ngocek nempo kaayaan indung salakina. Liwung Teh Yeni bagan ke-18 ulah heula pamirsa like sareng subscribe na. Nu teu subscribe hatur nuhun sumangga urang lajengkeun deui. Papakan teu mangrupa pinu ku tapak getih, leungeun jeung suku tinggereleng tapak pecut nu geus bohak bijilan getih. Beheung ngageleung getih wuwungan rupa sepat taya getihan. Suku sabelah digenggeran teh nu ngait kana beuteung kuda. Cipanon murubut maseuhan pipi, tewasa ninggal kaayaan Madarmi nu kasiksa. Urang lajeng deui pamirsa, ngumpulkeun kawani Sri lumpat muruka indungna. Hilang tujuan neang anak sabab teu tega nempo kolotna. Ya Allah, emak kunaon? Liwung Teh Yeni bagan ke-18 ulah heula pamirsa pangrojongna like sareng subscribe-na. Nu tos subscribe hatur nuhun. Urang lajengkeun deui. Sri ngabangingik rek ngarontok nu ngalungsar na kikisik. Ngan sakilat seret jerit Madarmi melesat kaseret tiba lumpat ku kuda muru ka tengah sagara. Sri nangkuban luhur kikisik ukur wasa newak tapak indungna. Ngabangingik ambekan kapegung dirungrum rasa kapanasaran. Ngoceak mapakan aweuhna sagara sumambat aran indung salakina. Emak Madarmi dagoan, emak kunaon? Liwung Teh Yeni bagan ke-18 ulah heula pamirsa pangrojongna like sareng subscribe-na. Hatur nuhun tu subscribe. Sumangga urang lajengkeun deui. Gulang-guling na kikisik disimbutan Cilaut, sono ka anakna ilang sirna. Katurih ati tinggal kaayaan Madarmi nu jauh tina implengan dirina. Gusti ya Robi naha pun biang dikakaya, neda asih neda welas nazat ilahi, neda dibebaskeun Madarmi tina sagala siksa. Astagfirullahaladzim. Liwung Teh Yeni bagan ke-18 ulah heula pamirsa pangrojongna like sareng subscribe. Anu tos subscribe hatur nuhun. Urang lajengkeun deui. Ngagageik marengan panjang na peuting, poho kadirina lali kana kaayaan. Sri Kapidara mawa tunggara. Nung buka pantona. Ni tibra ting peureum teh nung. Sri ngulisik nyah beuntat tuluy gigisik. Panon poe geus manceran nyorot tina sela-sela jandela. Kulit awakna karasa beratna, sadar nangkuban tina tibra luhur sajadah. Ti buburanja cengkat awak ngagedebut sabab suku pabelit jeung mukena. Allahu Akbar tarangna kerung. Liwung Teh Yeni bagan ke-18 ulah heula pamirsa pangrojongna like sareng subscribe-na. Nu tos subscribe hatur nuhun.
Semangga urang lajengkeun deui. Mukena dilaan ka tembong dampal sukun nepi ka pingping ramping ramiping ku kikisik. Ruas kareureunnakeun ngahurun balung luhur sajadah nu eumel-eumel. Sri ngahuleng nyawang deui tatempoan. Celak Cipanon unggah marengan. Hanca kopina pamiarsa sadayana. Hatur nuhun anu tos ngiring nyakseni dongeng Sunda Liwung Teh Yeni bagan ke-18. Diantos Liwung Teh Yeni bagan ke-18 enjing. Hatur nuhun nu tos saprep. Nu can saprep mangga disagrep. Hatur nuhun, hatur nuhun, hatur nuhun. Cag